Barudak ayeuna ulangan agama waktosna 60 detik. Assalamualaikum, tepangkeun wasta abdi Canigara Priyanugraha kelas di 12 MIPA 3. Di drama ieu simkuring salaku jadi Diki. Halo, tepangkeun wasta abdi Irhamna Arya Sukmana, abdi di kelas 12 MIPA 4. Abdi di dia merankeun Rizky sareng Bapak Guru. Wasta abdi Mas Putra Pamungkas di kelas 12 MIPA 3. Jadi abdi jadi Azam. Halo, wilujeng nyakseni drama nu judulna Kaduhung kunci jawaban. Dicaritakeun dina hiji waktos aya dua murid nyaeta Diki jeung Rizky keur ngarombol soal ulangan agama. Maranena meuni getol diajar di ruangan perpustakaan sakola. Ayeuna ulangan agama. Aduh, ayeuna pisannya. Jika nama hese euy, abdi mah tos menang tinjauan tuh. Tuluy disusul ku babaturanana nyaeta si Azam. menuju naraon atuh meuni 1000. Nya pugu pelajaran sotos ieu teh ulangan agama. Pisan, ieu simkuring boga kunjauna nya. Meni tiap ulangan teh di mah boga kunjau wae. Nya bae atuh da simkuring mah hayang nilai alus. Agama. Diki boga penjauna menang di mana? Abi mah geus nilaina leutik tapi menang sorangan. Teu awas maneh ih. Maranena masih diajar di ruangan perpustakaan sakola bari nungguan bel. Geus bel, hayu ka kelas. Ayo tuh. Hayu ka kelas. Pas di kelas teh teu lila aya Pak Guru langsung datang. Waalaikumsalam. Tuluy wae Bapak Guruna langsung ngabagikeun soal ulangan. Barudak ayeuna ulangan agama waktosna 60 menit. Mohon Pak. Bapak bagikeun soal Pak. So ayeuna nyonteknya. Iya Pak. Pas ngerjakeun soal ulanganana, si Diki akhirna ngabuka kunci jawaban anu geus manehna dapet di kelas lain. Tuluy langsung dituliskeun ka lembar jawabanana. Si Diki meuni polos ngabukaan kunci jawaban, nebikeun rada katingali ku si Bapak Guru. Diki nuju naon? Henteu Pak. Teras, Diki, Rizky sareng Azam nuluykeun ngerjakeun soal-soal ulanganana nepikeun ka maranena beres. Ya, waktosna tos seep, Bapak bade ngumpulkan jawabannya. Hatur nuhun ka barudak ayeuna pelajaranna tos seep. Hatur nuhun kanu ulanganna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaisukan poena di kelas tos dibagikeun langsung hasilna. Aranjeun PPAI kamari menang sabaraha? Alhamdulillah bima 80. Abdi 87 dong. Alhamdulillah. Ari maneh? Nah, ai abdi mah 65. Tapi nyaha. Nya euy ieu teh. Tarina adalah kunjau jadi ieu. Salah. Salahna. Eta teh kurang percaya diri. Kan jadi kieu nilainya goreng. Nya euy, nuhun nya aduh. Sok ayeuna mah tong percaya kana kunjau deui. Akhirna si Diki ngarasa kaduhung.
Nya namanya aduh tos nyandarkan abdi ya. Ya, sami-sami. Ayeuna mah. Si Diki ngahaturanan jeung moal diulangi kelakuanana deui.